Timnas Indonesia, seimbang akurat terpercaya. Pemirsa, Dina Raraga ngaronjatkeun prestasi olahraga bal voli nonoman, PGRI Cicalengka ayakeun turnamen U17. Dina Raraga ngaronjatkeun prestasi olahraga bal voli di kalangan rumaja. SMA PGRI Cicalengka ngayakeun turnamen bola voli U17 tingkat Jawa Barat. Kegiatan ieu dilaksanakeun dina Sabtu, 23 Agustus tahun 2025, sarta diiluan ku sakitar 23 kontingen, anu ngawengku ti rupa-rupa SMA SMK, oge Persatuan Bola Voli, PBV, sa-Jawa Barat. Acara dibuka secara resmi ku Bapak Haji Ahmad Juhana, SPD MPD, minangka Ketua PGRI Provinsi Jawa Barat. Dina kasempetanana, anjeunna ngedalkeun, kuring sumping ka SMA PGRI Cicalengka pikeun masihan pangrojong. Mugia PGRI Cicalengka ti ayeuna nepi ka kaharupna beuki dipercaya ku masyarakat, sarta tiasa masihan palayanan atikan anu saimbang, boh keur sakola negeri atanapi swasta. Kami dari PGRI Provinsi Jawa Barat, di samping kami Pak Yusuf, Ketua Perwakilan YPHP Jawa Barat, di samping ini juga Pak Wakil, Pak Akang, kebetulan beliau pribumi Kabupaten Bandung. Kami hadir di sini untuk mensupport SMA PGRI Cicalengka agar keberadaan saat ini dan ke depan betul-betul menjadi sekolah yang dimiliki oleh masyarakat sekitar dan memiliki nilai yang selaras dengan harapan masyarakat yang ada di Cicalengka. Yakin dengan jargon SMA PGRI seru dan kuat, kami yakin SMA ini berkembang lebih baik ke depan. Hadir dina kasempatan eta, Dr. Haji Yusuf MPD, minangka Ketua YPLP Jawa Barat, Haji Wahid Jaharuridin, SAG MPD, salaku Kapala SMA PGRI Cicalengka, Amar Komarudin salaku Ketua Komite Sakola, sarta Cecep Ali minangka Ketua Palaksana Turnamen. Kapala SMA PGRI Cicalengka, Haji Wahid Jaharudin, oge ngucapkeun rasa nuhunana. Ya, alhamdulillah pelaksanaan kegiatan Open Turnamen U17 di SMA Cicalengka telah dilaksanakan dan telah dibuka oleh Ketua PGRI Jawa Barat, telah berjalan lancar, dan harapan ke depan mudah-mudahan pelaksana kegiatan ini ya lebih gebiar lagi, dan sekarang alhamdulillah diikuti oleh 20 tim dari 4 kabupaten kota. Ya, semoga di tahun depan lebih sukses lagi dan lebih meriah, dan semua masyarakat ikut terlibat dalam meningkatkan prestasi mutu khususnya di bidang olahraga voli. Satu wacan turnamen di mimitian, pamiarsa dihibur ku penampilan marching band sareng tari jaipong ti ekstrakurikuler seni SMA PGRI Cicalengka, anu nambihan kasemarakan acara sarta nembongkeun kesenian khas Tatar Sunda. Ku ayana turnamen ieu, dipiharep janten wahana pikeun ngabina bakat nonoman, sarta nguatkeun silaturahmi antar sakola di Jawa Barat. Roni, TV News Indonesia, ngalaporkeun.